pati bayar pati hutang wirang dipaya wirang orang ingkang bakal mutusaken jiwa raga handika asta jingga tintang ti panah aing dipaehan goreng sia tetiasa dipungkir kadar tetiasa disinglara papasten anu tumiba malum ya Arjuna kasih tapis dinamainkeun panahna maklum murid dorna anu kahiji sanajan astra jingga parantos tebih celak-celak ieu panah Arjuna nyurubuk nyebet kana ti corona astra jingga atau astra jingga kapangang ku panah Arjuna kemasing pati temekaning perlaya ia astra jingga gagulohgur getih lamaran keluar tina ti corona ia astra jingga ya pengen hati aing majar aing maling di Ibu Sinta oh Ibu Sinta Ibu Subadra kerusuh maki aing poho panah Arjuna lempeng kena ti corona astajinga dugi kaparat kaya anak astajinga ngocak dengek nyata ngemasing pati temekaning perlaya astra jingga ngemasing pati temekaning perlaya dawala barang ningali rakana parantos tengah walak kaya jadi babatang ngejerit maratan langit ngocak maratan jagat ya dawala gagauran nangis dan ningali ingkang raka mati alah lajeng aing maot Gusti nu Agung alah lajeng aing maot aduh Gusti nu Agung lajeng aing maot Gusti nu Agung ieu teh ngimpi lawan aing teh ngimpi lajeng aing maot alah Akam itu lajeng aing maot Gusti nu Agung wadah terpercaya terpercaya lajeng aing maot alah Gusti nu Agung hudang Gusti nu Agung Arjuna tegas ya koplok kamina-mina teuing sia tega ka rakyat wani maehan can ge puguh di lajeng aing maot Gusti awas si Arjuna lamun aing jadi bupati sia dipaehan ku aing goblok sia kamina-mina teuing lajeng aing maot aka udang aka jeung saha aing gapleh jeung saha aing lajo Persib Gusti nu Agung daya panah koplok anjing ya bina-bina teuing aduh Gusti lajeng aing maot aduh lajeng aing maot alah udang mau jadi kau calung Agustusan ya kan mangga ningis nyen selah aduh
Aka udah ngaka gostin aku raja kaing mawat alah Arjuna anjing ja. Raja kaing mawat alah. Aka udah. Dawala kaya anak kawas jalma anu langlang lingling kawas jalma anu teu eling. Kagegeloan ku ingkang raka anu kiwari parantos jadi bangke. Ngaceprut ya dawala jadi langlang lingling, kadang-kadang cerik, kadang-kadang seri. Aka udang aka sahur hey itu aya neng Nisa mau kene nyanyi yuk cinta siapa Salaki batu maut kene biasa dibere eta teh sok ngengklak udang cinta siapa Salaki batu itu mati Gusti nu aku ngajak aing maot Gusti nu agung aka urang ulin ayu ka Indomaret urang niis di Indomaret maya AC cinta siapa Salaki batu dawala bari mamangul mayit kayana sajajalan bari jeung nyegruk nangis cek paribasana nuturkeun inung sukuna ieu dawala seueur jalema anu birat ningali dawala sabab aya jelema mamangul mayit sadar lalampahan dawala parantos tebih anyogah hiji padepokan ari ieu padepokan teka telah padepokan sumur halimun nyata sepuhna teh hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh kasah ku pangabisna kapatrik ku pangarti nyata kakasih pandita sewepani itu kaayaanana atuh ya dawala dugi ka dieu para satrik-satrik di pas padepokan birat kaayaanana margi aya jelema mamangul mayit alah dia batur aya jelema mamangul mayit aya jelema mamangul balik kali datan nirata ngademan datan nirata ngademan mangkulengan rana aya naon Catri aya jalmi sepuh mamangul mayit aya jelema mamangul mayit mohon dulu itu disangki mah wajib cililin tadi mah atuh salah duduluan pangintennya semuhun gitu atuh naha sanes tulungan teu tiasa atuh abdi mah naon sepuh teu tiasa kumaha nyara teu daya teu upaya abdi mah atuh sepuh atuh sanes pasihan leueuteun karunya boro-boro ning masihan batur abi kita can ngeleueut itu
nah teh tiasa usaha mah nya di pasantren teh aya nanaon aya mah aya sepuh ieu teh ngan bahan hungkul Atahna hungkul. pangapunten kulan bangga linggih saha di luar abdi saha di jero yeuna tamu ti kieu Sarwana jeung Catri. datan nirata ngademan datan nirata ngademan ewuh manggulengan ranang saha salira teh menak tong nyungkun akdi mah nyebut menak abdi mah caca koricakan aki mun bada bahasa mah teu meuli jak urang mana ujang teh teh abdi teh kawit mah ti Pasir Waru kuran ti Pasir Waru sumuhun saha nami mah abdi teh Dawala kulan Dawala sumuhun ke ari ieu teh naon ieu teh jalmi sumuhun jalmi maksud teh naonna anjeun ieu teh pun lanceuk maot dulu itu sanes dulu itu maot sumuhun kunaon maotna jang maotna nya eueuh nyawaan nya di mana-mana ge maot mah eueuh nyawaan sumuhun kulan bade naon ujang teh ka dieu bade namut pacul abdi teh kulan keur naon bade ngubur ieu bangke pun lanceuk duduh teuing ari maotna teh kunaon maotna teh aya nu maehan sepuh aya nu maehan sumuhun penjahat sanes penjahat saha kudununganana dununganana sumuhun dulu itu nah dipayahan kudunungan boga meureun lanceuk maneh teh bangsat sepuh boro-boro ngabangsat ku lanceuk mah aya jamu lagrag oge disalabarkeun ku pun lanceuk mah boro-boro puak paok nah sumuhun dipuak boro-boro kitu sepuh da ieu teh pun lanceuk teh jelema soleh ka masjid ge unga dinten salat ngaliwat soleh pisan atuh sumuhun deudeuh teuing nah meureunan aya alasanana dipayahan teh sumuhun alasanana mah pun lanceuk teh dipitnah majar teh maling istri maling awewe sumuhun saha garwana dununganana nah saha dunungan teh kakasihna teh Arjuna sumuhun ke Arjuna mana itu Arjuna kulanti negara Amarta ari anu dipaling teh garwana cenah saha Dewi Subadra kulanceuk maneh henteu kulanceuk mah teu maling demek naon make nuduh dikeprek cek aing keke heup geula kalem ente nuduh kaula mah ente nuduh nuluykeun omongan cek anjeun pan cenah lanceuk maneh teh dipitnah semono dipitnah tapi teu mau punten nah anjeun mitah deui kaula mah teu mitnah kasep henteu naroskeun wungkul jadi ieu teh dipitnah maling Subadra sumuhun bu eta rumasa henteu ieu boro-boro rumasa pun acek teh jeung kuring justru ieu teh kuring teh saacan Dewi Subadra anu maling teh kuring teh panggih jeung hiji patih duka ti nagara mana teh patih teh ngan inget teh ngaranna saha ngaranna teh upami telepat mah Gubarja Denta
numur beng Allah nepi ka tulus eta jelema jadi anjeun saacan ieu teh pangih jeung eta patih ngalahan patelak jarang jisim abdi patih leungit abdi disiksa digulung ku buta-buta buta-buta eleh abdi ka karaton pun lanceuk dipitnah ngajar teh maling Dewi Subadra yakin naon yakin gamplong wae punten ieu gagare ngambak wae teh yakin naon itu yakin anu maling lain lanceuk maneh sumuhun tapi anu maling teh nyaeta anu ngaran Gubar Jadenta uningat di mana salira lamun anjeun hayang apa Gubar Jadenta teh eta teh murid kaula murid salira bener hei nini lalakina aki-aki gitu gablek murid teh kumaha teh dititah ku guruna sanes punten ieu sanami teh dawala semohon ieu teh pasti dititah ku rajana anu ngaran Gubarja Sakti ieu teh dititah ku rajana bener dan wahayangeun marajana Gubarja Sakti ka kaula teh keukeuh hayang ka Subadra dicarek ku kaula ge nepi ka disupata ku kaula teu hayang ngaku di murid ka manehna aduh ya kumaha lanceuk maot keun lanceuk maneh sebenarnya mati lainna pasti perlayak lainna mangsana uningat di mana mati lainna pasti sabaraha poe lanceuk maneh maotna saminggu semohon aya nu aneh teh di awak lanceuk maneh seueur nu aneh mah pun lanceuk mah pagek beureum burugu lain eta maksud aya keanehan teu geus paehna aneh kumaha sepuh ameuan ku maneh seungit teu sumuhun kulan abdi ge kaget teh ai maot seungit ai hirup bau salira malah mun ieu apal hirupna bau tapi geus paeh seungit rokok ilegal tingali eta getihna ge masih kene seger sanajan saminggu sumuhun kumaha atuh ya urang merdeh kana asina Gusti munajat kana kersana kawasa urang ngadunga sangkan lelembutan lanceuk maneh datang deui sae kulan nuhun atuh dibantosan sok lacung ieu ieu panita sewe pani kunyem lamaina merdih kana asihna Gusti munajat kana kersana nu kawasa ngonang lelembutan dana yasna jinga sangkan pulikat siati pulang kasal tiasa hirup sabihara sabihari atuh ngadak-ngadak di wewengkon aya keanehan ieu astra jinga anu tadina parantos kagoler jadi bangke jadi bugang getih lalamaran cing palalenyeng di kana ti corona ieu astra jinga kulit tepung jeung kulit daging tepung jeung daging urat tepung jeung urat astra jinga waluya sabihara sabihari liliria merwangun kayang impen sare ngalinuran liliria merwangun kayang impen sare ngalinuran kayang impen sare ngalinuran Gusti nu agung nya si mah hirup bau we kameu kok nya bau tai riak-riak
Di akhirat meureun ieu teh meureun. Gusti udang cepot malaikat menyahun kana ngaran ai. Uluh mangga Bapak malaikat ka malaikat buat bapak si koplok bade disiksa mangga abdi mah jelema bobolokot puraong ku dosa tong ditanya deui abdi mah teu bisa ngajawab rumaos abdi mah tarajumaahan lain malaikat kaula teh jelema. Oh ieu teh sami jelema bener. Oh sami jeung abdi pangantos-ngantosan malaikat sanes ieu teh di dunya keneh di dunya nya tingali di hareup aya asbak heuh palingan cek aing teh mah di akhirat make jeung janela di nya alhamdulillah Gusti uluh adi aing Gusti nu agung aka hirup deui da walapan aing teh dipana heuh kukuring ge aka dibawa ka dieu ka itu sepuh sae teh ieu teh sepuh nu nyageurkeun aka nuhun aki parantos nyageurkeun abdi ieu mah kersa persareng pangawasan nu murubeng alam we kodrati rodatna pangeran anjeun datang ka dibawa ku adi maneh nu kudu nganuhunkeun maka adi maneh berjasa nuhun da wala keceng cilengan aing keur maneh keceng cilengan nu mana paneta ge nu aing geusina Geran ngisi 2000 hasil Pak. dupi salira teh saha ngaran kaula teh Sewepani nya nuhun dan anjeun teh dipaehan ku Arjuna geuning uninga tuang rayi meni cuy lain cuy goblok pananyakeun itu teh nya kronologisna dar ke uing dia sangka maehan benar maneh teh dipitnah maling awewe sumohon bulan Subadra sumohon nu maling malain maneh cepot sumohon abdi kitu nu maling mah nyaeta anu ngaran Gubar Jadenta uluh nah geuning uninga eta teh murid kaula murid salira bener di luar jogol jeung aing naon sia dititah ku guruna cicing ulah wakang amak goblok atuh ieu teh guru naon pokona eta teh guru murid kaula duanana teh keukeuh hayang ka Subadra ngan ku kaula dicarek pan Subadra geus boga pamajikan Arjuna sumohon da ku kaula teh diantepkeun neukkeun bae da murugo kaula teh geus putus eueuh hubungan antara murid jeung guru uluh guru kumaha bulan da geuningan manehna ngalaksanakeun da ieu teh sarua jeung manehna teh neangan ka apes sorangan kumaha bulan da memang eta dua raja tu dua jelema teh jago sakti mandraguna pun cenggila papa diwirid ku kaula ilmu jampe lan pamake tah nu mata kula gampang ngamuridkeun teh kitu bulan nya seueur murid anu ngahianat nya mah nya tak kitu tak kaula ge henteu borokulu sanajan manehna diwirid ilmu ngan ku kaula duanana diteuneun ka apesna diteuneun ka apesna kumaha dibere ka apesna ku kaula sabab bisi kieu maksudna kumaha tah wayahna eueuh ridu bakal bisa nyelametkeun Subadra lintang ti anjeun asta jingga jeung dawala ye atuh meureun abdi paeh deui anjeun du kudu ngalalakon kulan juragan Gatot Kaca ge eleh komo abdi heueuh tenang da kaula teh apa kana kelemahanna eta dua jelema apa kena kelemahanna apa da kaula guruna ngan manehna ge teu apaleun kelemahan sorangan kaula nu apalna aya kelemahanna naon ari patihna ku kaula diteuneun kelemahanna teh dina inung suku
Dina nung suku iya lain nung tere tong loba heureuy dawala abdi mending paeh deui jelema ieu mah lieur nya cek abdi oge nya darengheng aya si ieu mah agan maname ayeuna abdi mah saumur hirup jeung si ieu mending tut celep deui jeung sakamar deui jadi kalemahanana teh Ari Patih teh kalemahanana teh dina inung sukuna jejeg inung sukuna paeh saharita cing tarik ngajejegna dupi rajana ai rajana mah kalemahanana teh dina bujal nya di kumaha dicolok teu bisa dicolok bujal mah di kumaha lamun tatangga bujal ta sisi-sisinya kedadi kumaha eueuh deui carana bujalna teh kudu dikenyot kakara eta paeh jelema dikenyot bener iya da sia bagian nyejek aing bagian ngenyot urusan ngenyot mah aing hatam dulu nya kenyot acong teh aing ya tah kitu asa jingga da bala pek geura salametkeun Subadra sae ulan iraha ayeuna panginten wawuheun ka abdi moal wawuheun ka maneh dijian ku kaula bener bauna luar biasa ya sok moal wawuheun ka maneh anu ngaran Patih dur dong Gubar Jadenta mah apa ka maneh sae ulan buru-buru salametkeun sae ulan mangga permios ulan naon atuh abdi mulang tarima ieu mulang tarima anjeun teh ka kaula pangnyalametkeun Subadra sabab eta teh sarua murid kaula keneh sae ulan nyungun rokok atuh geus si pedit ya sakitu geus kubaran punten sepuh pun lanceuk mah kitu teu nanaon dawala buru-buru salametkeun sae mangga permios mangga rasakeun sia ngaheureuyan pamajikan batur apes salila-lilan catur di jalanan astra jingga landa wala karantus dumugi nyatakan negara parang bubarja di karaton memang teu aya ieu Dewi Subadra malum di sana kahiji pila atuh dawala milarian informasi di mana-mana atuh lajeng nyaeta ngajuk-juk ka ieu hiji pila malum ieu pila teh rahasia nanging mungguhing pitulung pangeran tiasa kapenat dijaga di salwareunana teh ku Patih bari lajag lejeg disalabeutkeun pila ieu Dewi Subadra nuju dipaksa nyata ku Prabu Gubarjad saat kitu kaayaanna ieu dawala bingung kedah kumaha nyampeurkeun ieu Patih margi ieu Patih lajag lejeg lami-lami dawala kagungan ide api-api jadi tukang sulap atuh ieu dawala nyampeurkeun ka Patih bare nawaran sulap kayaanana munguhing putulung pangeran ngadak-ngadak ieu Patih teh jadi resep sulap atuh dawala der wae di dinya tampil nyaeta sulap padahal sulap nama teh sapira piraanan enog diturubanku boboko barang dibuka enog teh peupeus atuh ieu Patih beuki resep gogohelan seserian margi dawala sulapna tidak berhasil
anu paling rame sulapna teh dawala hayam dituruban ku boboko barang dibuka bobokona ieu hayam ngencar atuh patih kukuhelan ningali dawala memerik hayam lami-lami ieu patih ngaidolakeun ka dawala make jeung selfie sagala rupa sukses dina mangsa nuju selfie dawala emut yen ieu teh kalemahanana inung sukuna teu anta parah deui inung suku patih dijejeg ku dawala dugi kaburiabun celik ieu patih langsung saharita mati kayanan atuh kantun Astra Jingga anu bade nyalametkeun ieu Dewi Subadra nanging Astra Jingga bingung maklum ieu pila teh sesah ka mana lebetna bari jeung panto luar dikunci anu sakitu gedena atuh bingung Astra Jingga mangkaning dilebet Dewi Subadra jeritan bade dipaksa ku raja tina garap arang Porja Rasana bongkokan gelis ka akang rek minta tulung-tulung ka Astra anjeun Subadra moal aya jalma nu nulungan ka salira mending oge salira serah bongkokan ka kaula ayeuna urang oleng panganten urang namplokeun ka sono urang namplokeun ka sono Subadra punting denawa kaula teh keur kakanungan non kaula teh keur kakanungan opat sasi ya keur kakanungan terus kaula non iya tenang gelisnya dikolotkeun ku akang nyai ya tobat ting tulungan kaula tulungan ya Astra Jingga di luar jebras-jebris kedah kumaha bingung bade nulungan kumaha da puguh dikunci anjir kumaha asupna aing leu dengan cara atuh kumaha dengan cara